Ya lindung abdi ka Gusti Allah tina pirang-pirang panggoda setan. Aya Kalaya nyebat asmaning Allah nu maha murah nu maha asih. Murahna di alam nyata, asihna di alam gaib. Murahna di alam nyata, asihna di alam gaib. Motek tak wayang saawak, nalungtik wayang sasiki. Silip simbol jeung siloka. Ciri silip dina diri, simbol dina hirup, siloka dina awak. Gambaran kehidupan manusia di mana nyaeta bisa ngabedakeun antara bener jeung salah. Di pedal kuki dalang kanda bowagana. Nyarin pot. Urang teh nyari. Teu kuat yang dahar pot. Tiriseun jiga nama tiriseun. Nyaring. Hayo we kerek teh tanya. Teh dede maka di pot. Geus peuting kitu hayo sare. Nyaring. Bobodo geura di payung gitu. Nyaring. Bobodo sia kamu geura-geura. Nyaring. Itu di payun gitu aya Pak RW tuh. Ibra aja nama. Cari awak berenang. Keur ngimpi jangan mata teh. Sok hese hudang bisa tambahin minang nabeuh teh. Keur kagok keur kerek Geus sare pohokana waktu. Capek berenang lungse. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ucalik di sisi cai. Taki. Al-Baqarah. Panjang teuing. Panjang teuing. Kali-kali nu panjang atuh. Ada apa? Ciruum arasup ka dari. Ada kita. Condong oge sarua arasup ka dari. Asup. Iara lawang gunung gelis. Asup. Turun. Sok sia mun teu turun ku aing tenggelan. Di Ciseupan sumping ka dieu. Arek naon? Di Singaluyu sumping ka dieu. Arek naon? Di Ciketug oge aya. Ya hadir. Komo urang carirak. Orang Garut hadir tuh. Rada. Nah, lain akang udang diberi ajian eta mah ajian ti mana eta? Ajian ti mana eta? Lah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Geuning akang kitu, Kang. Nah, muka di mah teh bet kitu ari akang. Muka di mah Nya. matak gemen diajar ngaji euy. Lain muka di mah nu ieu mah. Lain akang keur anak pidato. Da kudu kuno ahli na hayo ke salah. Panceuk keterangan ge ida wasidal amru ila ghairi ahliha. Naon tah? Di mana masyarakat hiji urusan lain ke ahlina arep-arep kehancuran. Heeh. Hayang mah hancur sok we ku aing. Ai bieu teh akang naon adon eta? Nu bieu teh doa udang sare euy. Bieu teh. Heeh. Kumaha tah? Pan dewek teh geus sare na meja. Tuluy digugahkeun teh ieu kuno kasep sacan lahir. Tobat eta. Heeh. Cek ustad cek ajengan eta doana teh. Kumaha tah? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur kitu euy. Men, Ieu Kang. hade meja teh euy. Ade. Heeh, tina kaca euy. Nya. Palingan akang tibra. Lain ku masalah tibrana deh euy. Naon atuh? Dewek sare dina meja menang impian hade. Sampai kang impi kitu.
Sare. Ada Kang mesti aneh ngipin age. Naon? Ngipin main nang layangan musim halodok ieu meureun. Iya, kabeureum-beureum mata. Ngipin ngurek atuh. Eueuh beak nu nyetrum. Ngipin menang batu ali meureun. Ah, geus teu usum batu ali na gaena mah. Heeh. Ngipin ngompol Kang geuning ah. Eueuh da aing teh dodot di situ teh. Ngipin naon atuh sagala lain. Aya kapal ngimpi dewe. Oh cing ngipin naon? Ngimpi di bahanan amplop. Ku cep ape. Menikana teh amplopna. Amplopna Kang. Eusina. Sudah Alah. Heuh. Hade Kang impian teh nya. Men, Iya Kang. lain eta kira-kirana impian dewek bakal jadi kenyataan moal gitu kan. Ya mudah-mudahan ya tuh Kang da ngimpi saya mah tangtu saya Kang. Mudah-mudahan ngadua ke Allah ya. Iya, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Mudah-mudahan amplopna cing kanel ya Allah. Amplopna Kang. Eusina, Oh, eusina. tah kitu atuh tong salah. Mengkening pun bojo yang meser behel ya Allah. Ku abdi ge tos dipasihan kawat beton ya Allah. Tapi hoyong behel cenah ya Allah. Hayang dibehel deui. Nuhun ya Allah, amin. Oh Allah baik banget ih. Nuhun ya Allah, nuhun. Amin gitu. Amin Akang. Aduh ampun euy, alhamdulillah. Di mana ieu teh? Asugan Akang kudu kena ka mana atuh? Ieu teh mun teu salah mah di Cihuni, Garut. Wah, Isuk. suka tuh mah. Aya urang Cihuni ka dieu. Aya. Tuh nuju nonton. Pangaresa ajengan. Nya. Mangkening urang mineng di Cihuni. Cibun orang Cihuni deh. Di Pangatikan. Di Wanaraja. Mari di Sukawening, Pak. Di Sukabumi geuning urang di kikieuan deui. Alhamdulillah butut-butut. Mopai-mopai Walungan Cisolok. Pantai Cisolok. Berarti ieu teh urang teh nabeuh teh di Sukabumi ge. Akang. Katakan aya udang saret teh ujung capluk Akang masih beungeut heula mani heula geura. Di mana ari ieu atuh? Ingat atuh bersok inget-inget. Masalah panggung gitu dewe. Kuduna mah dewek teh ayeuna teh nabeuh teh di Sumedang. Lain. Di teu ajengan nang, ajengan tis. Oh, kaditu Sumedang. Heeh. Nah, atuh. Ngan kuduna teh. Ngan ku dewek dipikir dibolak-balik dipapai dirasa-rasa. Kumaha tah? Deuk naon hiji ka Sumedang? Terus Nu nabeuh eueuh, nu nitah eueuh. nya Mending ka dieu ka Carirang. Nepangan pangaresa Bapak Haji Cecep Jumali. Tak oge. sabaraha kali kali Akang? Alhamdulillah kaopat kalina euy. Diconong sakali, diciketung 2 kali beunana. Di dieu sakali. Aduh, alhamdulillah. Darah ramang kecil. Henteu cenah majar geuning. Alhamdulillah nya Teh Dede aya. Aya Kang Hadi. Nuhun nya Teh Dede Sartika. Nya singkatan Teh Dede itu teh. Naon tah Kang? Dekna naon tah? Dekna didikan atikan natin agama Islam. Naon tah? Ekna Nya emang istri solehah. Ari dena deui? Dekna deui. Dan dananana sangat meyakinkan. Aduh. Cing ari ena naon Kang? Ekna deui. Eta gara sok euy nu bakal nyawer ka dewek mah. Anger si Akang mah. Ampun euy. Alhamdulillah ya Kang Cecep ngawinkeun budak. acara nikah kan Kang? Cecep ge singkatan itu. Cek naon? Cekna Nya. cinta terhadap keluarga. Alah. Naon Kang? Ekna Nya. emang lancar usahana ge. Kana beus euy. Heeh. Cik cenah deui naon Kang? Cekna deui Nya tuh. carita nama ieu teh hajat hayang nyugemakeun kulawarga. Ena deui? Ekna deui Nya. emang jalmi soleh eta mah deui. Pasti. Cik pena naon Kang? Pena, Nya. Salah. pena. Biraku lamun teu nyawer teh euy. Aduh ampun euy alhamdulillah.
nya Kangnya. Gejelak di dia. Ustad Dadang Sumping. Aya Kang. Oh, Dadang Ustad. Dekna Naon tah? dermawan. Akna. Akna anu tanggung jawab ke masjid. Dekna deui naon tah? Dekna deui, Nya. dekna deui dunya akhirat bagja hirupna. Ana deui. Akna anu bakal abu surga. Ena naon? Enak Nya. niatna teh selalu ibadah. Ah, igena naon tah? Gena, gena, Heeh. kenaon gena nya euy. Kade. Nanti euy, Kade naon tah? gena Oh, gena naon? geranya wera tuh Ustad. Alah. Akang tahu sekali itu Akang. Tahu gitu Akang. Yuh, aing mah euy pernah buah ka Bogoh urang dieu euy. Ah, pas payu wae mah. Wah, borokan teh urang Ciketuk baheula geulis aing. Ah, mal payu Kakang. Apel jeung Jang Hilman dek ka dieu baheula. Mal payu terpercaya. Oh, loh. Sareng saha ieu? Aduh, dunungan. Nuhun. Aduh, Haji Ape Sumping. Aduh, alhamdulillah nuhun Haji Ape. Iya, sing kagentosan. Nya. Eta Haji Ape hirup ngan ngaduda. Ari Akang. Sok gagabah ngomong teh. Aduh, garwa. Boga tuh. Oh, gaduh garwa. Aduh. Aslina. Asli Ya, ari gaduh garwa mah tuh kada sareng garwa na ka dieu. Alhamdulillah Bapak Haji Dani Sumping. Aya Kang. Loh. Kek. Asa wawuh ieu. Sawawuh eta Kang. Yuh, muah. Nuhun Ustad. Aduh, jeung sehat Ustad. Sing kagentosan. Iya, anjeuk dewek euy. Alhamdulillah tepang we di masjid di ditu. Iya, nuhun Ustad Ape. Nuhun Ustad Dadang. Iya, eta pujara di duda di luarna aing euy. Ari Akang. Mapai jalan satapak ngejuk-juk ka hiji lemur teu karasa capena sabab neang rana anyar. Hujan angin dora-dara gelap henteu aya keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli kajon teuing. Nu penting mah asa nepi ka tempat kacicarirang rek ngalongok rana ngora sugan nu kolot teu nyusul sugan teh moal gagal rana geus aya nu boga balik teh asa hoream lempang ge asa ngalayang teu kasawang dianggalna teu kapikir ape dati tadina lamun bakal nyeri hate mah teu sudi teuing pikiran dipanyakikeun teu kasawang Aku makang. dianggalna Nah, atuh. teu kapikir teh dede dati tadina lamun bakal nyeri hate hoream teu sudi teuing pikiran dipanyakikeun Ijuh nyangan rada Akang. Dipanyakeun di pikiran segala Akang. mopa jalan satapak ngejug-jug dekat carirang teu karasa capena sabab kuring na diakod Ari dakon dong moal capek Akang. hujan angin dor-dor gelap henteu aya keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jontuing nu penting mah asal nepi ka tempat kacicarirang rek ngalongok rana anyar sugan nu kolot di daun teu nyusul teu nyarekan Cuman kalau teh nyakar. Yuh
alhamdulillah lain ieu mah euy. Naon Kang? Rumah bong rumah tangga ye. Nya kumaha kitu Kang? Pan aya rumah tangga teh aya rumah teh imah teh. Nya eta mah Aya tangga teh tetece taraje gitu. bertahap. Oh, Matak rumah tangga mah ulah juga yang beunghar. nya kumaha gitu? Kitu we bertahap. Ulah siga pemajikan dewek. Nya kumaha pajikan Akang kumaha? Geut euy karek anyar kawin ngresok gayang kak sorang setum. Alah, Ayuh ampun aing hirup Kudu kumaha rumah tangga ai dewek ye. Nyeuman duit teh euy saha? resiko Nah, aing Akang usaha tuh. rek nginjeum we ka dieu euy. Rek nginjeum ka paparoni Nah, ka Paroni geura soleh Paroni mah. ku Pak RT 04. Sumping itu Aya Kang adi. ku Pak RW 08 Pangresana Bapak Casmara Sumping. Nuhun ya. Ujang gideug aya. Aya. Eta gede ujang hideungnya. Nya nuhun Sumping mah. Arai manco. Neng Elsa di Cianjur Ah, aya. aya. Alhamdulillah. Nya Di Cianjur tebih-tebih. Ujang Hermawan. Hadir, hadir. Nuhun sareng Ibu Ani. Hadir. Eta teh bos odading teh. Lain odading Bang Oleh lain. Alhamdulillah pada aya laguna geuningan. Kumaha tah? Odading, odading, odading pareka giling. Odading, odading, odading pareka giling. Odading da, odading, odading pareka giling. Odading Bapak Ujang Hermawan. Odading, odading, odading da Ibu Ani. Odading, odading, odading pareka giling. Arek ade ini lagu teh. Bisa we. Asal asal. Di Cianjurankeun ge bisa odading. Kumaha? Kumaha cing Cianjurankeun. Odading, odading, odading pareka giling. Odading Ibu Hajani pareka giling. Odading pareka giling. Odading pareka giling. Odading pareka giling Bu Ani. Bu Ani sareng Pak Ujang Hermawan. Lah. Saya. Ulu. Siap. Ibu ulu semua. Nuhun pisan nu kasep. Nuhun pisan. Teh Ida atuh ka mana? Nu gaduh hajat anu geulis anu beungar. Ning Ida Widiawati. Itu geuning torojo sumping Neng Ida korojo sumping kebrok. Nuhun. Nuhun pisan kaneng Ida. Nubaran tos kersanya wermang cepot. Nutos kersa lungsur lingi. Mugi sing kagentosan 1000 kali lipat. Oke, Bapak Haji Dani Mawardi. Bapak besan pajarkeun teu aya. Sawios daya ge da aya gar. Apaan aya eteh dede.
teh dede da anu beueur teh dede geningan bapak celek leuh teh atuh teteh aduh pisahan Aya cenah sing kagentosan teteh Cenah mah ke panganten eta mah. keur meuli deungeunna keur santri lansia euy da mah di dahar kabeh udah bae kitu can masjid si teh lu teu pulsaaneun wah kudu biayaan pesantren teh tuh oh di mana lain ladang kikieuan teh tidak kudu ngamen heula tuh ya Hoi, pangersana Bapak Haji Syarif Hidayat Sumpi aya sigara mah. guru urang sadaya Nya. Bapak DKM Masjid Al Ikhlas Aya hadir. salam baktos di Salam simkuringnya Bapak Age di Garut Sumpi Ustad Sumpi alhamdulillah ti Cihuni ya nya Kang nya urang mineng di ditu mangkani alhamdulillah ya ya hari teh Ani bos oda di Sumpi aja aya Kang aya keur nyiapkeun heula cenah beuteun nu dah yo wala sumping teh Ani anu beungeut yo wala sumping Bapak Ujang Darmawan teh Ani Bapak Ujang teh Ida ape Bapak Cece Bapak Ajeng Ning Elsa dadi Cianjur yap atuh geura sumping Bapak RT 04 Bapak Roni anu soleh Bapak RW 08 anu bager anu soleh nu dermawan anu pinter ya patuh dihaturanan sumanga dihaturanan sadayana wilujeng sumping leuh cahaya olo ieu teh Ani nuhun aduh nuhun siga gentosannya jajakila horeun ka Cirebon dan Neng Ani anu gelis Nu mana? Neng Ani bos odaling sahajeun nuhun pisan Bapak RT nuhun pisan Bapak RT anu bager dicari rang janten makmur aya anu sumping deui sareng oh nuhun pisan eta nuhun pisan alah Hatur nuhun. anu bager anu soleh Sing kagentosan. nu soleh eta anu beunghar Bapak RT Ibu RT sadayana mustami dia patuh gerakan Mang Cepota geningan mah sumanga dadi tepangan cari rang mah lemur urang sarere lemur endah tumanina mata betah mata kena cai cor-cor walungan ge harerang tatangkalan rabekene manuk recet dina tangka sawahna nyemplo hejo dina galang tumpang sari melak kacang melak lenca
melat terong jeung sajabana Ayo. Apaan bieu teh sara rumping. Minum heula kawan teh cai. Cak leuleus mah. Ayo ampun euy alah. Leuleus mah Akang rungse tuh aya cai Akang tuh. Oh, da bek geus leumpang teh teh tumpak beus. Naik bos. Oh. Nah, teu ngilu kana rombongan atuh. Oh, tinggalun. Oh, tinggalin Akang. Ningalkeun si teh. Oh, dalilah Akang. Oh, tumpak beus selamat langsung euy. Langke Akang mah tinggalkeun Oh. we. Lain eta dina bus dewek menang papanggihan euy. Panggih naon ya Akang? Moncong di beja-beja tapi Oh, panggih naon heula atuh. sugan da copet teh lalaki wae euy. Ari pek Aya copet awewena. aya. Oh. Loh. Saya anu sumping ieu. Uluh. Ti bani ya. Nuhun mah. Ya ulu enak konsep juga India kieu. Wah. Ya urang dia nu siga India. Soca cureuleuh. Kaget teh ka. Pasti ieu nyeuna ieu pasti ngaduana ieu lekoh ieu. Anak kumaha Kang? Duana. Nu tadi ceding. Eta nu tadi anu moal ka suntuk. Anu mah janib nih. Oh, gitu. Eta. Nuhun nu namanya nyawer, sing kagentosan. Sadayana. Nya sadayana jajak kaloh ti pameget, Pamit istri. jajak kilah ti istri, Berarti sadayana. ti seueuran jajak kumuloh. Pamit bencong. 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 Heeh. Ti lalaki jajak kaloh, Nya berarti istri. jajak kilah, Pamit seueuran. jajak kumuloh. Lamun ti bencong. Da kudu ngaji ge, Lamun ti bencong. bencong. Pan sok aya di masjid. Aya kitu. Aya di masjid. Geuning dewek mun ka WC, eueuh, kamar ini kamar pria, ini kamar wanita, ini eueuh kamar keur bencong. Nanyakeun Akang aya eueuh. Aya eueuh mun bencong merek gitu. Oh mun bencong merek. Heeh. Mun ti lalaki jajak kalo, mun ti awewe jajak kilah, Mun ti bencong. ti lobaan jajak kumulo, Ti bencong. ti bencong Oh. jajan keuna kumaha nya atuh. Milik uing. Nuhun ya kitu Berigang. Aduh ampun euy lagu deui ah. Tepang dinten Senin pas sore di pengkolan teu sangka dinten Salasa pendak deui lepah dinya aya janji dinten Rebo ulah lepat tepang tabuh tilu malah cenah dinten Kamis rek jajab nepi ka imah Jumaah ngampleng Sabtu ge suung rajeun panggih poe Minggu hareukeun jauh panyangka kasampak bangun reuwas manehna mangku si jagat kapanggih modah ngaku-ngaku duda dek boga anak papanggih didinya tak arja sarih rokhel dewek kulin jeung si jagat cenah geuning eta mangku orok cenah sanes ieu mah orok iklima cenah da dewek mah teu pernah ngahejeunkeun teu pernah anakan sakalian anakan oge cenah abdi mah sok buru sutuluy paeh di jero malahan mayitna ge cenah bau nu abdi mah Akang. euy Balik ke kanu tadi. Ayo, Tadi Cek. Akang cenah papanggihan dina bus mangga. dina bus dek teh pan di dieu teh balik ti dieu teh harita teh bisa ulin ka dieu teh ka ape pan di bare calana teh Jalan nu hidung teh nu ya. hideung nu dipoekeun kamari nih Oh. dewek teh pan nyeri beuteung harita teh balik ti dieu teh disuguhan dek teh putih ida ngarujak mau naon wah sagala ngagumes dieu teh euy dek teh kuat hayang ngising palebat Ciruum eta ngalaan calana kajejek euy
Sakuna teh. Oh, berewek teh. Aduh, aing mah can kaburu kakaputan euy. Salana teh ngagarap blose duanana. Palingan akang sok lagi teu duit cenah. Oh, nu hiji ku geget, nu hiji mah bolong euy. Eta we mun nyakuan muncang. Eueuh. Nah teu nyakuan muncang mah aya we ngaburayot euy. Nyak bal bener. Heeh. Aduh, ampun euy. Bolong calana teh euy ah. Can kakaputan dek kuda tuga pemajikan atuh. Oh. Baru muleun euy awewe teh kalabur aing mah. Ada sieun atuh akang mah. Sieunun mun gede teh. Akang mah. Heeh. Eta dewek harita euy. Apaan ke nangtung da pinu atuh. Oh, apa? Kebon kalapa Pangalengan. Oh, nangtung dina gantar teh geuning dina beus. Selamat langsung segeuningan atawa Sakutra. Heueuh sinar setuju. Pangalengan. Ai sugan teh lain copet tukangeun teh. Meureun rek nyopet ka dewek. Si awewe teh. Oh, da dewek pan ciga loba duit calanana alus. Oh bener. Pamere pan ti ape. Gagahnya. Eta mah gilisir teh euy. Ngodok saku meureunan deuk mau hape. Heeh. Gilisir antep gede-gede teh. Geruak Kenapa? samarukna hape. Pepe. Eta awewe ngeuleung deuh. Nah, cenah hape teh hipu. Heeh. Alpek naon? Yang apa? Heeh. Kanyut. Akang. Tong sok kasar akang teu Daun. meunang itu biar pengajian biar teh leung seurang kali tuh. Teu meunang kita nyebut kanyut. Oh kasar jorang. Nah, ada kanyut mah bahasa Sunda. Apaan cokolot cenah ulah sok kasar sakitu mah. Hayang lemes. Hayang lemes. Oh lemes. Ampelas susileing. Kanyut mah teu kasar. Sabab bahasa Sunda. Pan sok aya paribasa. Mukprukeun tai kanyut. Naon tah? Hajat nu bungsu. Oh bener. Kanyut kunang. Naon tah? Wadah duit. Lanjut tatarang. Teraan. Jadi kena punduk. Borangan. Layar kanyut. Wanian. Amur kanyut. Kalaka kawin. Kanyut burut. Sia. Aya deui Kang. Burut kanyut. Nu reuneuh. Reuneuh teh bahasa Sunda. Reuneuh eureuneuh. Iya Kang bisa. Boleh bahasa Sunda wungku jalu. Naon tah? Hanapeun bujal aya hulu. Alah. Oh, Ai bikang. bikang. Naon tah? Biwir kebi nepi ka tukang. Wow. Sok. Da mari daweun urang Sunda diganti. Mukprukeun tai bangsat. Anger mukprukeun tai kanyut. Oh bener Akang. Oh. Gitu euy. Jadi kanyut Akang teh dicokot gitu. Heeh, guruwok teh euy. Karena kanyut. Heeh. Tong tarik teuing sia teh. Apa itu 7 orang Cak Kang? Heuh, tong tarik teuing nya ge teh jorang sia teh. Oh, sok mah tuh. Mauleng teh awewe euy. Direret ku juru panon. Siga bingung. Nah, cenah hape teh meureun hipu. Geunya. Heeh, jeung geunya. Nu tadi teh. Si orang naon? Tadi teh. Kanyut. Isi teh ngomong wae atuh. Nah atuh. Geus nyaho mah geus atuh, kudu jelaskeun wae si teh. Sok. Moali ka tukang ku dewek. Iya, leungeunna didengkek ku aing. Oh. Pancerong ku dewek. Geulis teh. Gelis pisan. Eta rupana geulisna Kumaha tah? siga Neng Alpina Febrianti. Walah. Geulis. Heeh. Wadah ku aing dengkek ka leungeunna. Porototan. Sok sia. Maneh copet. Sok. Pilih sia ku aing ieu. Meuning dijorowokeun copet. Wah, Pada nenggeulan diduruk sia nya ke geulis. Wah, Sok. gitu Kang. Atawa meuning dituluykeun sia. Alah. Dituluykeun ya Kang. Da meureun sieun digorowokeun mah. Sieun diduruk nya. Dituluykeun tuluy euy. Jadi kumaha tuh? Nepi teh ka patah. Kumaha tah? Da eureun deuk nabeuh ka dieu. Heeh. Eta dewek harita men. Kumaha tah? Leuleus. Akang dirajal copet. Aduh ampun euy. Alah ampun copet. Lain Akang aya kitu wae. Lalakon hirup aing men aduh ampun hirup. Pengalaman Akang goreng teuing dah. Aduh.
diantosan di pengkolan ngalentuk hampir 2 jam panjang ji pahet pisan piraku reknya pirakeun langodeui eta langodeui di tempat lain deui eta lain deui panasaran elek kesekeng keul aya amak aya teu bisa kumaha diantosan di bioskop jam 7 kaade hilang urang tepang caket lawang didinya janji patepang lengodeui eta lengodeui di tambon eta lain deui panasan leuh ya sahan gelis aduh dudungan putri aduh nuhun gelis kamana cep Rifki na neneng na teu melangeun gitu ka dieu nyalira nuhun gelis ejak kilaan diantos cep Rifki na ka cep raja ratu sapoe teh ieu euy dudungan urang teh ieu euy akan dihayangnya kawinnya alah diantosan lengodeui cep Rifki mah jaena mah anu soleh da cep Rifki encep jaena anu kasep anu pinter da anu soleh diantosan diluhur panggung cep Rifki da anu ganteng anu kasep anu sehat nu beunghar da anu soleh langodeui eta langodeui di tempat lain deui eta lain deui panasaran elek kesekeng di luhur panggung geuningan mah cep Rifki kasep